Jeung enjing barudak sampurasun. Hidup we ieu urang diajar basa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 25 nepikeun ka 27. Tah dina halaman 25 nyaeta aya cerita pendek atanapi cerpen. Anu judulna nyaeta Babantu ka Emak. Di dieu ku bapa rek dibacakeun heula sakedik, terus ku anjeun pahamkeun, dibaca deui, diregepkeun nya. Nah, di dieu Ius dipiwarang ku emak belanja ka pasar. Di tengah jalan pendak sareng entin. Teras entin narus ka Ius. Misalkan, "Entis, bade angkat ka mana, Ius? Mani ngadig-dig kitu?" Ius ngajawab, "Ieu dipiwarang belanja ku emak ka warung Mak Unan." Terus entin ngajawab deui, "Bade ngagalah naon kitu di warung Mak Unah teh?" Terus Ius ngajawab, "Bade ngagalah bahan-bahan kanggo ngadamel gado-gado." Nah, gitu. Nah, terus entin ngajawab deui ari kitu, "Naon bae bahan-bahan gado-gado teh?" Nah, terus Ius ngajawab, "Rupa-rupa, rupi-rupi, mun nu utama mah sayuran seperti toge, engkol, kangkung, waluh, wortel, sareng bonteng. Biasana ditambahan tahu, samarana gorengan suuk, cengek, sareng nu sanesna." Tah gitu. Aku barudak pahamkeun deui, dibacakeun deui nepi ka akhir. Amun tos kitu, tempo dina halaman 27 aya ngajawab pananyaan. Tah, hiji nepi 5 sok ku barudak jawab. Jawabanna aya di isi cerpen tersebut. Amun tos kitu kirim ka WA Bapak lewat Japri. Oke, hatur nuhun.